Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu nyaeta dina pembelajaran bahasa Sunda. Ayeuna nu bade ku ibu dibahas, nu bade ku ibu didugikeun nyaeta ngeunaan pedaran materi carpon. Carpon atau carita pondok teh nyaeta karangan fiksi atau rekaan, wangun lancaran atau prosa jeung kaasup karya sampeuran. Naha disebut karya sastra sampeuran lantaran pangaruh karya sastra deungeun ti Walanda atawa Eropah. Ciri-ciri carpon aya sababaraha hiji. Nu kahiji nyaeta henteu rea anu dicaritakeunana. Nu kadua, tokohna teu rea, jadi bisa hiji tokoh atau dua tokoh. Nu katilu, muser kana hiji sampai dua kajadian. Nu kaopat, galurna basajan henteu ngaran cabang. Jadi biasana alurna eta teh henteu loba cabangna, biasana ngan hiji alur. Nu kalima, henteu loba pundah-pindah latar. Anu kagenep, aya nu ngarangna tur sumebarna secara tinulis. Nu katujuh, ngabogaan tema jeung amanat nu hayang ditepikeun ku pangarangna. Nu kadalapan, umumna carpon dina majalah antara 5 sampai 10 kaca atau 10 lembar, dina koran mah ngan sakaca atau salembar. Nu kasalapan dibacana ge antara biasana 10 menit sampai 15 menit. Anu kasapuluh caritana direka siga nu enya-enya kajadian. Ayeuna urang ngebahas asal muasalna carpon atau carita pondok. Nyaeta buku kumpulan carpon munggaran dina sastra Sunda anu judulnya nyaeta Dogdog Pangrewong karya pangarang nu inisialna GS Wedalan Balai Pustaka tahun 1830. Jadi leuwih ti heula medal tibatan buku kumpulan cerpen dina basa Indonesia. Anu judulna nyaeta Aya Teman Duduk karya M. Kasim medal tahun 1836. Di handap ieu aya sababaraha pangarang jeung buku kumpulan carponna nu kungsi dileler hadiah sastra Rancage. Di antarana nyaeta nu kahiji pangarang Yus Rusyana nu judul bukuna Jajaten Ninggang Papasten. Tahun dileler nyaeta 1888. Nu kadua Iskandar Wasid judul bukuna Halimun Puting tahun 1880 jeung sajabina. Ieu dihandap sababaraha pangarang jeung buku kumpulan carponna nu kungsi dileler hadiah sastra Rancage. Nah, ieu ge masih nyambung keneh jeung nu tadi nyaeta sababaraha hiji pangarang sareng judul bukuna sareng tahun dilelerna. Jadi masih nyambung sareng nu tadi.
Ayeuna orang ngabahas unsur intrinsik carpon. Nu kahiji aya tema, nu kadua amanat, nu katilu palaku, nu kaopat latar, anu kalima galur atawa plot, anu kagenep puser sawangan. Anu kahiji tema teh nyaeta inti pikiran atawa puser implengan pangarang atawa inti pikiran nu aya dina prosa fiksi. Anu kadua amanat nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Anu katilu palaku atau biasa disebut oge tokoh, nyaeta tokoh atawa ngaran-ngaran boh jalma boh sasatoan nu ngalakon dina carita. Dibagi tilu palaku. Nyahiji nu kahiji protagonis, nyaeta biasana palaku utama anu sifatna bager. Nu kadua antagonis, nyaeta palaku anu sifatna berlawanan ti protagonis. Nu katilu tritagonis, nyaeta tokoh pembantu. Nu kaopat latar. Latar dibagi tilu bagian, nyaeta nu kahiji latar tempat, di mana nyaeta ngejelaskeun di mana kajadianana. Anu kadua latar waktu, nyaeta ngajelaskeun iraha waktu kajadianana. Anu katilu nyaeta latar suasana, ngajelaskeun kumaha suasana harita dina kajadianana. Anu kalima nyaeta galur atawa plot, nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Dibagi sababaraha hiji, nyaeta anu kahiji manggala sastra, bubuka carita, nu kadua konflik atau munculna masalah, nu katilu klimaks puncakna masalah, nu kaopat anti klimaks ngarengsekeun masalah, anu kalima pungkasan atawa panutup atawa dina bahasa Indonesia disebutnya ending. Anu kagenep anu terakhir nyaeta puser sawangan, biasa disebut sudut pandang. Nyaeta cara pangarang nyaritakeun palaku dina caritana. Aya dua bagian, anu kahiji jalma kahiji. Biasana cirina sok aya kecap kuring anu artina saya. Nu kadua jalma katilu. Biasana sok aya cirina make kecap manehna anu artina dia. Dicekapkeun sakitu wae materi singkat tentang pedaran materi carpon atau carita pondok. Diantos video salajengna dinu pembelajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.